Hei ajengan ayeuna mah pan parebut duit pemerintah. Ajengan ayeuna mah parebut duit pemerintah. Padukut-dukut jeung dewan, padukut-dukut jeung pejabat geus teu dipikir subhat henteu subhat hakan we gitu. Nu penting duit. Nya beda kan kualitas ulama baheula jeung ulama ayeuna. Dipikir itu halal apa henteu. Ayeuna mah pan karek jadi ustad, karek payu manggung jurumiah teu katalar alfiyah komo ihya teu tamat tafsir teu anggeus. Ngomongna geus asa siga wali ban. Ngomongna geus asa siga astagfirullahalazim. Ka mana ieu tujuanna? Ka mana niat? Mata kurang minang di mana-mana hayang duit usaha, dagang. Lain kudu ngadagang-dagang agama gitu pan. Lamun maneh hayang duit, lamun maneh hayang karidhaan Allah karak eta agama tong dicampur-campur. Da ieu fitnah duit teh.